saha nu bade ngahibur di bumi nama Pak Haji Dinar teh paewo apa dia teh tigiri harja tilu paingan ngaletkeun teuing abana kemat-kemat jatang pinang sadaya pada tanya Allah Allah bang Tuh. Tuh, Bang. Duh, Bang. Duh. warisan yang gaul wajib Duh, Bang. Duh. Bade angkat kamana eta teh Pak Haji ada kasih kamu paingan Jalirawati bararanga kasadaya urang ngokol tuh Bang tuh susut eta raranya tuh tuh Bang tuh Bang atur punten bae kasadaya nu dipayu wilujeng patepan sareng kiri harja tilu Jaga muka wiwit nyipta seni pewayangan paingan anu ari pawayangan budaya kesenian sana saling kumaha Bang Wilujeng Sukti atur punten wae kula sanes kirang sono Makalan wayang
Rupi gentingan nyipat seni pawayangan Ajangan sanayana sadaya kerasa pangeran coba abah mana ayah wayang musik kudang jawa hirup ku kersana melara di alam dunia begawat beda-beda dunia begawat Mendra winulan sastra tinuara panjiang ngawuwus nengi kanda Purwantara Basane Purwa opo Purwa hartosipun wiwitan Tara opo Tara hartosipun kraton Karaton Managas Karaton ingkang diangu jejer cinarita boten wenten malih Kejiabi ti Jonggring Salaka sawarga Maniloka di Karaton Bali Mercukonda yang otipati Jagat Nata Batara Guru sampun lumungsur saking Keraton Himawat saiki sampun wontening Keraton Bali Mercukonda ya hiki Karaton anu ditaretes ku inten rinukmi murub mubiare kadia kunang-kunang kembang-kembang warna-warni di papayas malar pantes sengit kastori angin-anginan ngemprang gamelan silokananta leres yang otipati sampun wontening setingil binatur rata lengahing dedampar dan tapi nalipiting sososari nenggana waretna lemek babut prangwedani ginanda wida jibat kasturi lan sinebaran sari-sari
mawe raksukan sing sarua endah raksukan kadewatan ngahaturanan lingih Resi Naradayu Resi Guarsih Kaneka Putra saking sidik udah alayan Satria Tenjomaya Batara Indra sami wontening pagelaran Jawi Keraton Palemercukonda sami tungkul hamari keludat nyemah dari mangsabda ajrih ningali pamor Hyang Otipati Jagatnata ya iki watek wantos Hyang Otipati Jagatnata dudu wong samanea pranyata praja Triloka Tri hartosipun tilu loka alam luhur alam maya pada alam kedua alam madya pada alam katilu alam marca pada sadayana ayat dipimpin ku Hyang Otipati Jagatnata walah ya hiki nanging dina waktos ieu Hyang Otipati Jagatnata nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana ku ngamarudahna masyarakat marca pada ngeunaan kajadian alam sok sanaos dewa memang aya nu ngadewaan deui sok sanajan Sang Hyang kawasa aya nu langkung kawasa nanakeun sanajan dewa makhlukna keneh Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya Tinun ing pasewakan busana maneka warna Sang Hyang Otipati Jagatnata ngahaturanan linggih duta ning sawarga Resi Guarsih Kaneka Putra ieu Resi Narada iki boten kantun Batara Indra Satria Tenjomaya ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Kakang Panji Narada oge anak King Indrayap kaharep piukna kasih nun adik guru puputon kemangkadaton semaken para juata marasanga pun kakang nampi kana pembage salira adik guru kalaya nonyuk sumangga ngahaturkeun semakong arsana maya semapun kakang aya dina dampar sampean pangersa kalihna ti eta atuh tina naon rupiah kalapatan mugi tiasa ngamaklum kapun kakang katilu perkawisna aya pikersaeun naon purwa panjenengan adik guru kersa kagi ngesir linggih pun kakang dina waktos ayeuna
kaulah pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka. Nuhun adi kalayan urang saling maklum tina non rupiah kalepatan Kang. Nuhun katiluna memang purwa dihaturanan linggih aya hal anu bade dipadung dengkeun, aya hal anu bade disawalakeun tansah diajeng-ajeng adi guru antos sakedap Indra kahareup kaula itu nya anak buah amoy kapayun kase sawius sekap video sawius ayak pusararono nampire bunuhun laksa ketika bingahan karena nu pihak pembagi kalayan uyuk sumaga ngahaturkeun semahong arsana maya semua putra ini dampak sampean Pangrasa Ramadewaji Indra kaulan ditarima pujastuti hidup ku ama kahuyuk Rama Uwa nuhun bager nuhun punten ka penggeran kuanya ismangga tangeuning aya naon tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon ieu teh Pangrasa Kakang Panjin Rada kaulan anu mawi purwa dihaturanan linggih teu aya sanes samukawis masono leras kadua nati eta nganuhunkeun kasalira Kakang Panji anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula timalan kalayan bade sakaligus kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kasalira Kakang Panji Rada anu parantos sakitu sepuhna tapi teluntur kasumangetan dina ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara. Adi guru asa kaange asa jagjag akang mah sayogi wae. Moal bade ngijing sila bengkok sinemah pun kakang. Paripaos teh mah upami teh mah adi parantos teu tiasa ngange kapun kakang akang mah kajeun ngabeca. Paripaosna semuhun betah akang teh di dieu teh adi betah. Nu mawi awak dugi ka montok ieu ge marukana. Bebas seuri bebas nuhun Kang timalang seur baraya ongkoh akang teh amuing sungsong ai rezeki teh geuning teh ditu ti dieu alhamdulillah nu mawi katilu perkawisna mah kaula teh ngeunaan kaula we salaku ais pangampih sawarga Leres geuning sagala rupa pasoalan neumleuh teh di kaula kabeh wah numpuk dari salira numpuk di kaula kabeh dak puguh kaula sasat papayungna kaula pamimpina leres moal henteu adi nu mawi urang sadayana Kasep Indra anak buahna salaku dewa-dewa kudu bisa mertahankeun sagala rupa pasoalan anu matak sakirana ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa ngarugikeun atanapi ngalunturkeun wibawa komara anu jadi pamimpin eta tau kuha sakitu tingali panginten akang oge ningali kaayaan jagat raya Pramudita ayeuna beda jeung baheula laras harengheng ku dedengean masyarakat dunya teh ngamarudah ku ayana kajadian bencana alam can eureun-eureun ayeuna teh jelegur belah kidul can rengse belah kidul geus jeleger belah kaler can rengse di belah kaler geus beledag belah wetan letak
Candreng sebelah wetan gesing cararowok belah kulon rehek nak dibelah kaler dina waktos ayeuna sapertos ieu dunya teh geus mung deui nyobat jeung manusia geus mung wanoh deui jeung manusia dabongan manusia nak meureun nyaeta teu loba nyukurkeun kanu kagunganana sabab pangeran ngayakeun dunya teh istuning saimbang nakeranan kan tenan diimbangkeun ayeuna diruksak ku manusia katerangan oge parantos netelakeun malah ti kapungkur diharewoskeun yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema ayeuna jelema geura orai di aralaan orai timiti orai gede nepi ka orai leutik tina orai berbisa nepi ka teu berbisa di alaan beak orai beurit loba pan ajab eta dek dikamanakeun iman manusia ngalah belut di setrum di portas atuh puguh paraeh meureun nogna bade kumaha nasib anak incung ke hayang nyaho ngurek manuk kasalecet-salecet ayeuna mah diala beak manuk hileud loba diruksak tina sagarupa pasoalan dan tina polusi limbah-limbah eta walungan di kota nepi ka bau runtah nararumpuk amuy untung aya Pak Haji Dinar marukana atuh da anu sadar karek 3 urang anu teu sadarna 7,5 juta da parantos teu saimang atuh geus teu balan hirup teh tah kitu Kang kitu Uhud jadi ieu teh sasatna urang anu kudu tanggung jawab urang leres da puguh urang mah geuning dina gorengna oge puguh diomongkeun ngaran-ngaran jadi pamimpin mah adi kitu nya wayahna we adi urang ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun memuncangan leres nu mawi purwa dihaturanan linggih oge wayahna para dewa sadayana urang kempalkeun ka hiji kaula dek ngayakeun laporan pertangungan jawab salaku ais pangampi laras kaduana kaula teh dek ngabadamikeun ngeunaan jalan kaluarna pikeun ngungkulan kajadian alam dunya supaya balik deui ka asal supaya masyarakat salaladar deui sadar bernegara, sadar bermasyarakat, jeung sadar beragama. Leres. Ari sadar bernegara, da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang pan hasilna ge keur urang keneh. Wajib bela negara teh adi. Daai berjuang di negara teh lain ngan ukur mangul bedil wungkul dina zaman kiwari mah kudaek bebersih sadar bebersih gotong royong kerja bakti silih asah silih asuh tak eta oge pejuang keneh adi sami di alam merdeka di bumi di buruan sareng sajabina leres atau sadar cenah urang bermasyarakat narek pahoyok-hoyok leungeun pantai antai tangan terek jeung saha piraku jeung cucunguk jeung kepada urang tong waka jeung nu jauh heulaanan jeung tatangga we atau cenah sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal mulang da moal langgeng aya di alam dunya teh leres tetep da urang moal megar timbalan kadang-kadang pan orai oge nu sok megar kena kupaeh ai kajejek mah
antara PKG yang setum Numawi mangga urang sahur manuk we urang rembugan sararea dina hiji tempat kumpulkeun kasep para dewa urang ngamusyawarakeun nyawalakeun ieu ngeunaan marcapada dawuh diestokeun urang lir pendra iya iki barang nuju raos impawet sana sapraptane pun ieu batara kala isela mangumpeng sampun dumugi datengar saing pangkonan Sampurasun Kakang Panjin Rada kaulah tingali sikala datang ka dieu tingali make pakaian ge mareman geus luar tina ramah tamah sopan santun pakaian kadewaan teu dipake anu mana amuing nah itu pakaian kadewaan teu dipake pandangan ditato adik kaulanun kula sampurasun rampes anak tua rampes datan nirata ngademane pakulingan rana kedayo hingkang sampun prata sembah kapihatur kahuyuk Bapak Guru alah pujastuti hidup ditarima kuala kaunyuk rama ua kasep ditampi nuhun anaki pangapunten kapengkeran ieu nya mangga lingi jeung saha kala aya batur Bapak ditu din saluareun lawang selam manangkep wala nah eta pakaian kadewaan teu dipake anu mawi hapunten Bapak rasjigi teu alade hapunten rusuh hapunten Bapak nya teu aya kalangan prapta kadia wangunan rineka kadia lengeran rineka kadia lengeran
ningali kaget konera ningali sapisan ningali ingkang sampun prapta kaget konera kan ningali ingkang sampun prapta geus kena tihin pinasti tersayang geus kena tihin pinasti kersayang sadayana anu sami langit linggih di karaton bale mercukona kaget ningali Batara Kala henteu ngange-angean kadewaan hartosna teh parantos luar tina ramah tamah sopan santun tata tertib kadewaan tala bagea anaki bagea anak gua haturan nuhun bapak wah meureun kasep heukeunai atuh oge punten ieu kapengkeran ieu nya kakandang mangga adinda mangga jeung saha aya batur ala aya naon kala saperkawis ala dongkap ka dieu nya naon kasep sono bapak nuhun sarua bapak ge sono kadua nati eta bapak aya hal-hal anu bade didugikeun ieu teh bapak aya hal anu rek ditepikeun leres tapi geuning kalaresan kasondong di karaton bale mercukonda ieu teh aya naon bapak aya naon anu disawalakeun naon ngeunaan naon geuning katinggal naon ieu teh rapat paleno atawa nuju seminar bapak teh nyeta ieu teh keur nyawalakeun kabingung anu luar biasa geuning bapak sok bingung kapan bapak mah raja Triloka Trihartina tilu loka alam tilu alam dipimpin ku bapak nah teu aya raja-raja nu saletor dumeh ayeuna mah aya otonomi lain kala ngeunaan marca pada meureun ala ge geus ngadenge kajadian bencana alam di mana-mana banjir di mana hujan datang teh luar biasa matak ngarugikeun leres datang halodo loba leuweung anu kahuruan leres can ayeuna nu pararaeh jelema ngeunaan ku kacilakaan boh kandaraan darat laut jeung udara leres can ti nagara jeung nagara loba nu perang ayeuna nu can anggeus perang lain marebutkeun naon di teh jelema nya ngan parasea we kahayangna teh da teu pira teh marebutkeun eusi pujit ta ieu teh kabeh kudu tanggung jawab ama kandenan saha deui atuh
jadi amaterek nyawalakeun ngariungkeun para dewa atawa ngumpulkeun para dewa teh nyawalakeun menta sumbangsih nati sararea menta supaya pandangan kumaha jalan kaluarna pikeun ngungkulan alam marca pada supaya balik deui ka asal tah kitu kasih sugad ieu mah manawi sareng manawi hidup tiasa nyumbangkeun emutan pandangan kedah kumaha carana kasep itu ite Kang Rai gitunya Bapak ya ite nyamung naon nyamung sareng maksud Allah ka dieu nyamung sareng pangabutuh Allah nyamung leres kumaha kalaresan disuhunkeun pandangan ti Bapak pangna kaayaan dunya kieu bener ieu mah kalepatan di Bapak salaresna mah kasalahan Bapak kumaha kala atau nyalakeun ka itu cenah geuningan saur sepuh teh mah baheula ulah wa kanuduh kanu jauh jawang kanu anggang jadi salah Bapak teh kumaha salahna Bapak ya urang tek heula ti kawin urang papai ti riwayat ya jadi pangna ceuk Allah ye pandangan ti Allah pangna nepi ka kaayaan dunya kieu teh kulantaran loba teuing jeleumana disebut padat penduduk teh kieu seueur teuing pangeusina seueur teuing penduduk di tiap-tiap negara aya lapangan kerja coba lamun eusi dunya cara dina berita mah geuningan dunia dalam berita ngan tiluan teu para sehat ieu teh seueur teuing jeleumana Bapak akibatina seueur teuing jeleumana pan teu kagero teu kaolah lapangan kerja pan sempit penganggur loba ku ayana lapangan kerja sempit teh pan penganggur jadi ngagunuk sedengkeun da teu bisa nganggur aya jelema hirup mah da kudu barang hakan ari anu nganggur lain ngan ukur manehna wungkul meureun boga anak pamajikan pasti bakal kosletna teh di mana ngalamun peuting buktosna we survei membuktikan di rumah sakit jiwa ngagunuk jelema teh lalieur salaletres can dipangbuyan dipangberokan tong borok make jeung jelema anu teu berpangkat ayeuna mah loba jelema anu berpangkat oge ngararingkuk ya buronan seueur da ayeuna mah cenah geuningan ceuk saur Bapak ieu teh zaman terbuka sanes ya zaman transparan baheula mah pan korupsi teh di kolong meja ayeuna mah di atas meja malah be dieuna pisan mah mejana pan loba dijual eta sadar da baheula mah berjuang teh mangul bedieu nyingkahkeun para penjajah beunang ku penjajah blus kana obag kurunyung teh merdeka keluar tina obag teh jadi pejabat hari ayeuna jadi pejabat heula tuluy di obag panti balik nya bapaknya iya ieu anu dicaritakeun ku Allah teh iril real meureun kasep kanyataan bukti iya jalan kaluarna
kumaha upami ieu mah upami Bapak ngawidian pan ala teh baheula geuning menta idin hayang ngakanan jelema emut keneh dina zaman ruatan baheula geuning matak nepi ka ayeuna ala dendam ka dalang ruat nu matak lamun aya nu ngaruat teh muni keuheul teh da eta teh ayana ruatan teh si horeng ieu mah badami Bapak jeung dalang kana buana jeung Batara Wisnu supaya ngabatalkeun ngagagalkeun kana maksud Allah ngakanan jelema nepi ka diolok ku rupa-rupa kula kalagu-lagu dipake ngolo Allah lagu kidung tah nu matak alama lamun ngadenge lagu kidung teh sok kasurupan lain kasurupan padahal amak da eta teh Bapak cara Bapak supaya ngagagalkeun maksud Allah ngakanan jelema Bapak tah Bapak nyaurkeun tadi jalan kaluarna supaya ayeuna jelema ulah nepi ka naroyo teuing kumaha upami idinan ayeuna mah ala ngakanan jelema moal anu saroleh moal anu jalujur menta nu baredegongna we rek dihakan ku Allah nu bara sangkana we pokona mah menta idin dimimiti pejabat nepi ka rakyat anu jahatna ta utamina mah tukang renten tarek dihakan ku Allah jelema nu tara daek zakat nu teu nyaah ka fakir miskin tarek diheulakeun ku Allah eta we ku Allah Bapak eta wungkul abeh teu lilang mudag anu dibui we meureun da seueur panginten dipangberokan oge nu ditarahan teh keuneh ku Allah rek dihakan Allah teh panasaran hayang akan jelema mun teu laksana ti baheula tak kitu Bapak moal jelema soleh jelema iman takwa ka pangeran mah ku Allah moal diganggu ieu mah hayang nu jarahatna we wungkul nu nyararencang tina agama boh tina dari agama anu kasida mah nu sok meres ka rakyat ku Allah dek dihakan eta mah jeung kadut-kadutna ku Allah moal disesakeun tak kitu Bapak di idina nuhun di widian nuhun ku Bapak henteu wayahna ayeuna Bapak abeh rada ngurangan jelema abeh teu pada teuing jelema tak kitu Bapak aduh cilaka nuhun Bapak nyuhunkeun walaran ieu mah solusi supados Bapak ulah bingung teuing nyuhunkeun widi ieu jalan kaluarna Bapak supaya rada ngurangan jelema ujar meneng Gusti petengatin nira petengatin pati sakedapan putena wangsul marganipun peteng penggali dangu-dangungan nikah adi kakang panjin rada kade adi bilih kacekok cing atos adi hei naon kunyam ari batur dek menang proyek teh montong kitu ku kulutus bisi diheulakeun dihakan ke ulah dihalang-halang
kala bulan Bapak syukur bagja kumbayangan ala geus merek pandangan ka Bapak cara jeung katang tuanana atawa jalan kaluarna supaya ulah loba teuing jalma leres jadi kala boga maksud hayang ngakanan nu jarahatna wungkul ka jalma leres entong make jeung nitah ni Wisnu deui cenah ngaruat entong leuheung lamun ku dalangna teu dipake nipu mah kalau dipakai bisnis kudu sadia mun saloba-lobana geuning pajarkeun teh cenah keur nyuguh ka Allah teh bohong teh pada digubuk ge geuning ku panayaganana iya udah jadiakeun perabot dapur nu bangar maka jeung aya ancruk cai sagala aduh kala bulan Bapak ari baheula mah pangna neangan cara supaya kala gagal ngakanan jelema teh baheula mah da puguh anjeun teh can dewasa can boga pamikiran koloteun ta ayeuna mah urang nyarita dewasa we kasep sumuhun Bapak kumaha carana baheula ceuk Bapak oge neangan rupa-rupa sara nepi ka diayakeun ruwatan teh bongan can dewasa teh leres ta ayeuna mah urang nyarita dewasa ya mangga Bapak kieu kasep lamun ayeuna Bapak ngidinan anjeun ngakanan jelema sanajan eta nu jahatna wungkul leres memang saliwat mah bakal aya jalma anu satuju leres tapi ama salaku pamimpin di mana ama lamun ngidinan ka anjeun ayeuna dina harti ama teh ngarumpak kana kodrat jeung irodat anu kagungan eta ngarumpak kodrat kumaha cing inget kala hade jeung goreng ieu geus dijadikeun ku nu kagungan urang hartina geus disaimbangkeun ieu dunya leres apaan meureun Bapak teh satuju aya jelema jahat dina teu satujuna Bapak lain nganung harti kudu diala nyawana kudu dipetik patina lain kudu dimusnahkeun tapi disadiakeun wadahna pikeun ngawarah manehna supaya balik deui pikirna hartina ama mereka sempetan keneh eta ka jalma sugan manehna tobat entong boro urang salaku pemerintahan di negara pangeran oge pan geus nyadiakeun sawarga jeung neraka jadi hartina teu kudu dihukuman ku urang sabab naon pangeran oge geus mereka sempetan eta ka jalma pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun apan anjeunna maha dina sagala maha bijaksana maha welas maha asih dalah pemerintahan di negara oge di hiji negara henteu langsung dipaehan ai teu teuing-teuing mah eta jelema jahatna dina ngahukumanana oge kudu ngaliwatan hiji saksi dua bukti tilu pengakuan teu sagawayah ujug-ujug dihukuman cing inget ama geus nurunkeun dalang kana buana baheula nyaritakeun pagelaran wayang iya dina eta jero pawayangan teh aya jelema nu pangjahatna dasamuka iya maling pamajikan Batara Rama eta nu lalajo nepi ka kaseleun nempo dasamuka kalakuanana
malahan ulala jomah hayang ngaduruk karena eta rahwana padahal ai dalang nama kapan kalah dicet deui ai kuleuheut teh malahan di mana di paling wayangna oge moal teu ngambek eta dalang jadi ku pangeran geus disadiakeun hade jeung goreng teh geus diayakeun urang teu perlu benci tapi eta teh eunteung cermin pikeun urang sararea supaya ulang urah kitu. Urang mah ngan ukur usaha ngungkulan supaya jalma ulah jararahat nepikeun katerangan eta mah di mana geus nepi di gugu nuhun henteu sabodo teuing da urusanana. Urang teu perlu benci, urang teu perlu ngewa. Pamarentah ge nyadiakeun tempatna apaan? Pangguian teh pangberokan. Oh jadi sidepna bapak moal ngawidian kalah ngakanan jelema moal. Nah. Upami bapak moal ngawidian kalah dina harti ieu sawarga ayeuna keneh ku aladik diamuk. Waduh. Cilaka. Kala cingnya ka ama gugunya mantuan supaya bapak ulah riweuh teuing moal bisa kala moal ngawidian moal hiji pamimpin naon ngaranna lamun kitu carana cenah meureun ceuk nu ngewa teh abong kena ka anak nepi ka ngidina ngakanan jelema sieun disebut nepotisme nya eta mah kumaha we pamikiran mah ngan cing panjang jeung cing dewasa anjeun mikir. Bapak ulah ngawidian moal alang ngakanan jelema nu jahatna wungkul moal bisa. Lamun kitu carana ayeuna keneh bapak diheulakeun ku aladik dihakan. Aduh. Silap. Sahanu wani molotot ka aing waktu ieu diheulakeun jadi eusi pujit aing. Bapak ulah idinan moal bisa sakali deui widian alangakan jelema moal bisa. Wah, penasti kersayang tuh mampara. Ieu ge. Batara kala nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan panon beureum huntu kekerot. Teh kuku ngadak-ngadak bararijil nanakeun amarah anu luar biasa. Lajeng ieu otipati diancam dek di gabrug kalayan bakal disamuakeun. Nanging ieu otipati jagat nata leungit tanpa lebih elang tanpa kerana. Leungit tidak paningali ieu Batrakala. Wah, celaka. Waduh. Kaget tenera haningali kaget tenera haningali kaget nak kiri-kiri lagi tenera ya kang haningali ya dina harti ieu kakawasaan sawarga geus ditinggalkeun. Wah, pokona saha-saha dewa nu teu satuju ka aing kabeh diamuk wae. Disandra ku aing dewa kabeh hiji-hiji. Bapak guru udah pasti ngadangu bapak lah. Leungit euy. Leungit tina hartina tertanggung jawab pamimpin anu model gitu. Leres. Disandra ku aing widadari.
pokoknya saminggu terdatang si Bapak Mereidin kain widadari hiji dek dipaehan Dituntut Dewa hiji dituntut we. tapi widadari mah samemeh dipaehan teh ku aing Nah, tinggalikeun tinggalikeun dibawa heula ka susukan garing ku aing saya sia di cenah bebersih heula sira dianggir heula kinya. Sarak sia. Hei, balad-balad dararatang bisi maneh hayang jadi dewa euy. Wah, si Aing ayeuna jadi raja Triloka. tenan. Aing ayeuna jadi raja sawarga. Saha dewa nu teu ngagugu ka aing digebruskeun ka kawasan di muka. Wah, Dituntut hiji-hiji dewa dipaehan bae. So, sia. kena. Dararatang walau dia balad-balad di sela mangumpang Ege, kula. kumpul Kunaon blurat teret po. Dek Pulang. suga naik darajat ayeuna aing hirup Sukan we aya milik atuh kulan ulah jadi bobotoh doma wae aing teh sugane jadi dewa atuh kulan. oh Aya peningkatan hirup teh. pagawean teh aingna ukur milu digawe macu di Pak Haji Mustofa di Cikoneng Di Cikoneng gitu we. Sugan we. sugan ayeuna naik darajat naik harkat aing Naik darajat. nutur-nutur wae Haji Apo Tak gitu sugane naik darajat. sugan aing ayeuna mah jadi dewa mah ya Ya mudah-mudahan ya atuh kulan. Ai milik doakeun Gusti Batara Kala ayeuna sing jeneng sing hasil jadi pamimpin sawarga Maniloka sae kulan didukung. hayang jadi dewa pangairan aing teh Ada. masih kene kersa gini ngendangan abdi nuhun bawa kejeng terkerasa segala aduh oh nyeta tara-tara kejarios gitu kapan tadina mau uing teh siap dikeploskeun geuning ante aya mah nuhun ayo ros karolot diajar balalender aya naon saudara
kurang jadi dewa. Oh ayeuna teh didoakeun. Oh doakeun ku Jarareawan. Doakeun. Sugan we salirajeun. Naik. Mudah-mudahan winjing tuluy naik derajat oh. Sugan. Ulah naik beca wae hirup teh. Oh, kudu aya peningkatan. Ulah naik. Meureun urang teh sakedeung deui teh di make up. Oh, dibedakan. Dibedakan. Jadi dewa mah diwedakan urang teh oh. Malah bakal jadi ketua mandi ho. Bakal dicukur beren mah tong jabring deing dah. Dah. Alah. Bang. Dah. Alah. Bang. Beda rek jadi dewa mah macam. Nyiksa sia ka aing aduh. Aduh, ngeunaan heuh. Ngeunaan ngapalekuk si susukan. Pasti. Luar biasa. Salah, jika Pak Haji Dinar nya keur ngabor. Bedol. Aduh, ngeunaan. Ada redek. Ngeunaan. Ara reudeuh oh. Ada redek Kang Damur. Thank you. Merci beaucoup. Air rasa nuin bete digor. Paingan oke. Di gedung Serbagun-gun. Una.
naon si teh ngomong teh ku ngaheo teu ngarti aing mah. Naon cenah? Kudu aya juru bahasa pamejaankeun atuh. Oh, hayang dihartikeun ku aing. Heeh. Juru bahasa ngarang ngarti. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikir saha naon? Oh, ke tenang lana. Kumaha kinten-kintenna urang teh bakal pihasileun ieu teh? Ya mudah-mudahan we. Kira-kira geus Oh, kira geus kataon piduiteun. ai pokok panjang teuing atuh goblok. Tong pajak deui gitu. Seuri si goblok. Lain Bu seri teh kitu salamanu tempo merweng. Oh, Duh. Ari maneh teh saha ngaran?